Kamu di mana? Dari tadi aku nungguin kamu. Dari jam 8 pagi, nepikeun ka sore ayeuna isep tidur. Kan aku udah bilang, aku teh di lantai 8, naik kamu nomor 28, naik kamu. Ih, meni kamu mah rese. Kumaha sih? Le, ayo mana keur naon? Puput, ya put keur ngalian hayam. Emang hayamna sabaraha hiji kitu? Ya tinggal itu kemana tuh, ya dua tuh hayam lagi. Oh, aya dua. Emangna hayam naon wae kitu le teteh? Hayam kampung put, dua lagi. Oh, hayam kampung. Tanyakeun atuh le, eta kampungna di mana? Mana apal tuh band asal di pasantren gini kan? Oh, eta put, eta mah ben wali atuh put. Emang kunaon gitu put? Pan urang teh kawin, tah kudu aya wali sabaraha kira-kira mayatna? Anjir. Aja pak teh nya, teh kawin mah teh. Nanya atuh pak. Lamun we palabu kumaha? Jadi pangku atuh wajapan. Lamun we pagering kumaha? Jadi rawat wajapan. Bager ya aja pak. Lamun we pamawat? Jadi kuburkeun atuh wajapan, geus di ruang ku taneuh. Ih, meni jahat aja par mah. Berang ku maneh paeh ku aing kudu jadikeun pais mayit. Aku udah aing ke laut. Pergu. Weh, tahu bulat beli oi. Wah, jadi lemah beunghar aing nama loba duit, aing teh nama yo. Sabarana Mas Era? Lain, Kang, ieu lamun diborong ku saya ya jeung katelna, jeung mobilna jeung akangna sakalian. Kira-kira sabaraha ya? Mumpung aing jadi jelema beunghar ya. Sok lah bae jeung abdi nama 50 juta. 50 juta. Kecil anjing 50 juta mah asisten. Mami bayar. Iya. Goblok. Gocengan we aing. Moy, yang penting orang keluar yuk. Bung aman, Nah, hambung moy. nganahan di jeronya, ha. Moy, si Firman ngawe ayo, ke penting maneh moal ka mana cenah? Moal gitu, Pak. Kunaon gitu? Iya si Firman teh ngajak keluar ka maneh. Ah, alim, Pak. Nah, alim keluar moy. Enakeun di jero. Goblok. Dek. Kenaon ai maneh hulang-hulang di dieu siga nu keur pararusing. Lieur urang teh le loba hutang. Dek. Amun ada kayak urang anu lieur mah. Nah, jadi Mang Bule nu lieur. Heuh, boga babaturan kawas sia, lebah hutang anjing.